أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya bab mertelakeun golongan nu narima zakat. Faslun ari eta sahiji pasal wa tudfa'u sareng dipasrahkeun naon az-zakatu zakat ilal asnafi tsamaniyati ka golongan anu 8 alladzina tegasna jalma-jalma zakarohum anu tos nutur ka itu lazina ka itu golongan sa Allahu Allah fi kitabihi tina kitabna Allah al-azizi anu agung fi qaulihi dina dawuhna Allah ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili ila akhirih. 8 golongan teh ta ayat dina Al-Qur'an dawuhna Allah Subhanahu wa taala. Mana wae nu 8 golongan teh saur Allah innamas shadaqatu saestuna ari pirang-pirang sedekah eta lil fuqara'i diperuntukkeun keur jalmi fakir wal masakini sareng jalmi-jalmi miskin wal amilina sareng jalmi-jalmi anu janten amil anu ngurus alaiha ka eta zakat eta nepikeun eta sedekah wal muallafati sareng jalmi-jalmi anu dirayu anu diolo anu dibujuk naon qulubuhum hatena eta muallaf wa fir riqabi sareng zakat oge dipaparinkeun ka abid muqattab hamba sahaya anu muqattab wal gharimina sareng pirang-pirang jalmi anu gaduh sametan wa fi sabilillahi sareng pikeun jalma anu sabilillah wa ibni sabili sareng ibnu sabil hartosna jalmi anu aya dina perjalanan ila akhirih. Wa ari dawuhna Gusti Allah teh eta zahirun anu jelas anu pertela anu eces goniun anu cukup teu kudu ditafsirkeun ani syarhi tina pertelaan atanapi teu butuh deui kana penjelasan pas dohir ila angin ma'rifatul asnafi ngauningakeun pepertelaan atanapi penjelasan pirang-pirang golongan al-mazghurati anu bakal ditutur. Fal fakiru maka ari ngaran fakir fi zakati tina zakat huwa ieu fakir teh alladzi la mala lahu wala kasbun alladzi jalma anu la mala teu ngabogaan harta lahu ka eta ladzi wala kasbun sareng teu ngabogaan kasab. Jadi jalmi fakir mah harta teu boga pagawean ge teu gaduh nu tetep ya qau anu tumiba itu kasab maukian tina tempatna tumiba min hajatihi tina pangabutuhna itu lazina atanapi pangabutuhna jalma. Amma fakirul araya anapun ari ngaran fakir araya bahwa ari ngaran fakir araya maneta jalma lanaqda anu teu ngagaduhan balanja teu ngagaduhan hartos biadihi dina panangana
atanapi dina tabunganana teu gaduh tabungan. Wal miskinu sareng ari ngaran miskin eta manjalma qadaro anu kawasa anu kagungan ieu ladzi ieu man alamalin aw kasbin ngabogaan harta sareng ngagaduhan pagawean. Ngan pagawean teh teu bisa nyukupan atau harta teh bisa nyukupan kanu kahirupanana. Ari fakir mah harta teu boga, pagawean nu tetep teu boga. Ari miskin mah harta boga, duit aya maksud teh. Kusabab gawe aw kasbin atau pagawean aya ngan teu nyukupan. Ya qawa anu tumiba naon kulun saban-saban sahiji minhum tina mal sareng kasab mau kian anu tumiba min kifayatihi tina kacukupan eta jalma. Wala yakfihi sareng teu nyukupan itu harta ka eta jalma. Kaman saperti jalma yahtaju anu butuh itu man ila asyrati darahima butuh kanu 10 pirang-pirang dirham wa indahu sareng eta tetep ti itu man sab'atun ari mung kagungan 7 dirham. Wal amilu sareng ari ngaran amil tina zakat eta manis ta'malahu manjalma istamalahu anu ngagawean ka eta jalma anu ngagawekeun ka eta jalma sahal imamu imam pamimpin ala ahdi sodaqati kana nyandakna sodaqoh wadaf iha sareng masrahkeun sodaqoh atau masrahkeun zakat limustahiqiha pikeun jalma-jalma nu gaduh hak kana eta sodaqoh. Wal mu'allafatu qulubuhum sareng wal mu'allafatu qulubuhum jalma nu di hate anu hatena keur diolo dibujuk wahum ari ngaranna mu'allafatu qulubuhum eta arba'atu aqsamin kabagi kana 4 bagian. Ahaduha salah sahijina tina arba'atu aqsamin eta mu'allafatul muslimina ngaranna teh mu'allafatul muslimin. Naon ari mu'allafatul muslimin wa huwa ari mu'allafatul muslimin manjalma aslama anu asup Islam. Wa niatuhu sareng ari niatna itu jalma teh eta dha'ifatun masih keneh lemah fil islami tina kaislamanana. Jalma nu karek asup Islam, Islamna teh masih keneh lemah campur kekuatan. Fayuta'allafu maka diolo dibujuk ieu jalma bidaf zakati kalawan dipasihan zakat supaya betaheunna Islam. Lahu kaitu jalma wa baqiyatul aqsami sareng ari sasesana eta mazkuratun ditutur atawa aya pasesana teh pan aya 4 karek dibahas hiji. Fil mabsutati tina kitab anu panjang babaranana. Wa fir riqabi sareng dina pirang-pirang riqab abdi muqattab. Wa hum ari riqab eta al maqatabuna pirang-pirang abid muqattab kitabatan kalawan ngalakukeun i akad kitabah ngalakukeun i abid kan akad kitabah sahihatan anu sahih anu bener. Amal muqatabu anapun abid muqattab kitabatan kalawan ngalakonan akad kitabah fasidatan anu ruksak nu teu sah fala yuto maka ulah dipasihan itu muqattab kitabatan fasidatan min syahmil muqatabina tina pirang-pirang bagian abid muqattab anu sahih. Wal gharimu sareng ari ngaran gharim ngagaduhan samatan ala salasati aqsamin eta kabagi 3 pirang-pirang bagian. Ahaduha salah sahijina salasati aqsamin eta manjalma istadana anu ngahutang man dainan kana hutang boga hutang ditaskini fitnatin pikeun
kusabab pikeun nentramkeun atau ngaredam fitnah baina ta'ifataini dua golongan fi qatili dina sabab aya jalma nu dibunuh keur ngamankeun ieu mah daripada jadi fitnah tah boga hutang teh kusabab pikeun ngadamekeun dua golongan anu keur mumusuhan. Lam yazhar anu teu jelas saha qatiluhu anu maehana itu qatil pembunuhna teu jelas. Atahammala maka nanggung ieu jalma dainan kana hutang bisababi dzalika kalawan sabab ngaredam fitnah. Fayuqda maka ditanggung atau nepi dibayar naon dainuhu hutang eta jalma min sahmil gharimina tina bagian gorim. Kanian kana rek aya beunghar eta jalma teh au pakiran atawa fakir. Wa innama yuto sareng pastina dipaparin sa al-gharimu jalma anu gaduh hutang inda baqa iddaini nalika tetepna atau gaduh keneh hutang. Jadi lamun boga harta mena teug mayar hutang jalma kusabab ngadamekeun heug lunas teu kedah dibayar zakat tapi lamun aya pasesaan teu lunas bisa dibayar ku zakat. Alaihi ka eta si gharim. Fa in adahu maka lamun mayaran tah si gharim kana hutangna min malitina hartana aw dafa'ahu atanapi masakeun gharim kana itu hutang ibtidaan dikawitanana di permulaanana dicicil lam yu'to maka ulah dipasieun itu gharim min syahmil gharimina tina bagian gharim. Jadi lamun geus kabayar saware atawa tos lunas teu kedah dipasihan ya jadi teu kalebet gharim. Wa baqiyatu aqsamil gharimina asarang ari sesana babagian gharim pan aya sabeureujit tadi teu tilu arek hiji eta fil mabsutati dijelaskeun tina kitab Mabsutot kitab anu panjang babaran. Wa amma sabilullah sareng anapun ari sabilullah jalma nu perang jalan Allah berjuang di jalan Allah rek berjuang fisik atanapi dakwah berjuang bukan menegakkan agama. Fa huwa sabilullah eta al-guzzatu indikatorna sabilillah teh eta jalma nu perang pejuang allazina tegasna jalma-jalma la sahma anu teu gaduh bagian anu pasti lahum ka eta lazina ari pejuang nang geus digaji ku negara mah jadi pasihan tapi lamun pejuangna teh fisabilillah lah karena Allah teu dibayar teu dicatet lain prajurit utama maka menang bagian tina fisabilillah. La sahma nu teu gaduh bagian isiman teh lahum ka eta ladina fi diwanil murtaziqati tina catetan jalma-jalma nu menang bayaran atau menang bagian. Jadi teu kacatet di buku negara teu boga gaji di negara. Balhum balikta ari itu lazina eta mutatawwi'una pirang-pirang jalma anu gawe karena Allah perangna karena Allah bil jihadi kalawan perang. Wa amma ibnu sabil sareng ari ngaranna ibnu sabil pahuwa ibnu sabil manjalma yunsi'u anu milampah isi jalma safaron kana perjalanan min baladi zakati ti negara anu keur ngarola zakat atanawa negara nu sok ngayakeun zakat. Aw yakuna atanapi aya jalma teh eta muhtazan anu ngalewat di baladiha ka hiji wilayah hiji negara anu ngelola zakat. Wa yustaratu jeung aya syaratna fi hidina ibnu sabil naon al hajatu aya pangabutuh ari teu aya pangabutuh mah teu kadungsang-lungsang mah safarna perjalanan teu kedah di zakatan teu kedah dipaparin zakat.
Wa damul maksiati sareng sanes safar anu maksiat tu perjalanan maksiat. Wa qauluhu sareng ari dawuhanna musannif wa ila man yujadu minhum kana lafad wa ila man yujadu minhum hartosna wa ila man sareng ka jalma yujadu anu dipendakkeun eta jalma minhum ti itu asnaf. Ayel asnabi tegasna mah di golongan nu narima zakat atau sedekah. Fihi eta tetepina itu kaul teh isyaratun ari isyarat ila nahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah idza fuqida di mana-mana sepi teu atawa teu aya naon ba'dul asnafi sabagian asnaf wa wujida sareng dipendakan naon al ba'du sabagian deui tusrofu maka difolahkeun eta zakat liman pikeun jalma yujadu anu ditemu ayat eta jalma minhum tina asnaf. Jadi lamun asnafna 8 ayat 3 misalkan nya bagikeun teu kudu aya 8 wae teu kudu ada komplit. Fa in waqidu maka lamun teu aya sadayana asnaf teu aya 8 kuluhum tegasna mah sadayana asnaf hufidot maka diraksa maka disimpen naon zakatuz zakat hatta yujadu sehingga dipendakan asnaf kuluhum au ba'duhum rek sadayana atau napi sebagian. Jadi mun asnafna teu aya hiji-hiji acan batek kedah atau disimpan heula we zakatna teh dugikeun ka aya asnaf ek sebagian ek sadayana. Wala yaktasiru sareng ulah ngaringkes jalma fi ita'i zakati dina masihkeun zakat ala aqala kana salangkung sakedik min salah satin ti 3 golongan min kulisin pinti setiap golongan minal asnafi samaniyati ti pirang-pirang golongan anu 8 ilal amila kacuari amil wa innahu maka sajana amil zakat eta ya juju kenging ngayakuna ieu amil wahidan anu sahiji in hasolat lamun hasil bihi kelawan amil naon al hajatu kabutuhan wa in sarafa maka lamun molahkeun si jalma atawa imam lisnaini pikeun 2 jalma min kulisin pintina satiap golongan goroma maka katempuhan atau mapaden ganti rugi isiman lisalasi pikeun jalma nu nomor 3 aqalla mutamawalin kalawan minimal barang nu berharga wakila sareng diucapkeun atau pendapat naonnya guru mau katempuhan atau ngaganti rugi si jalma nu malahkeun zakat teh lahu ka golongan nu katilu as-sulusa kana sapertiluna. Jadi misalkan dibagikeun ka 2 golongan 2 golongan pek aya golongan katilu nyusul maka anu ngabagikeun zakat imam atau anu ngabagi zakat katempuhan kudu mayar sarua jeung bagian anu mun ayat 2 asnaf tadi mimiti saur pendapat nu sajen mah nya sapertiluna we lah teu kudu sarua sareng anu nomor hiji asnaf hiji atau asnaf kadua. Salajengna golongan anu teu berhak narima zakat. Wa khamsatun sareng aya 5 sareng ari 5 jalma 5 golongan eta laya juju teu kenging teu wenang naon daf'oha masrahkeun atau dipaparin zakat ai zakat tegasna mah dipaparin zakat ilahim ka 5 golongan. Mana wae al-ghani ka hijina jalma nu beunghar teu kenging narima zakat bimalin au kasbin kusabab loba harta atau loba pagawean loba jabatan seueur kontrakan seueur tanahna wal abdu kaduana hamba sahaya wa banu hasim wa banu muthalib sareng katiluna teh keturunan Bani Hasyim sareng Bani Muthalib eta teu narima zakat sawaun sarawa wae mana'u nyegahna teu nampina ieu zakat Bani Hasyim sareng Bani Muthalib haqqhum kanu hakna min khumusil khumusi tina 5/5
amla atau nepi teu nolak. Jadi lamun ek nolak teu nolak tu sami wae. Wakadanya gitu deui sabartos Bani Hasyim sareng Bani Muthalib. Mutu qauhum jalmi-jalmi hamba sahaya nu dimerdekakeun ku Bani Hasyim sareng Bani Muthalib. Jadi mun aya hamba saya dimerdekakeun, merdeka kan hamba saya mah teu kenging nerima zakat teu dimerdekakeun, tapi dimerdekakeun teh ku keturunan Bani Hasyim Bani Muthalib la yazuzu teu kenging eta hamba saya naon daf'u zakatin masrahkeun zakat ilaihim ka mutu qauhum. Waya juju tapi dikengingkeun likuli minhum saban-saban nu dimerdekakeun ku Bani Hasyim sareng Bani Muthalib akhdhu shadaqati tatawu'in nyandak atau tema sedekah sunnah. Sedekah sunnah mah boleh. Kan sedekah teh nu wajib nu sunnah. Diantawisna sedekah nu wajib nya teh zakat. Zakat sedekah wajib. Al masyhuri numutkeun kaul masyhur. Jadi lamun aya bantuan-bantuan mah lain zakat mah kenging nampi. Numutkeun kaul masyhur. Wal kafiru sareng kaupata jalmi kafir. Anu teu dipasihan zakat teh jadi jalmi kafir. Wa fi badin nusahi sareng tina sapalihna salinan matan mah wala tasihu lil kafiri tertulisna teh wala tasihu lil kafirin atosna teu sah pikeun jalma kafir narima zakat. Waman sareng kalimana jalma talzama nu wajib al muzaki ka jalma nu ngazakat tanaon nafaqatuhu nganafkahna itu man la yadfa'uha ulah masrahkeun muzaki kana zakatna zakat zakat teh ilaihim ka jalmi nu ditanggung lah. Bismil fuqara'i kusabab mengatasnamakan imam fakir au masakwal masakin atau napi miskin. Waya juju sareng kenging naon daf'uha masrahkeun na zakat ilaihim ka eta jalma nu tanggungan muzaki bismi kaunihim kumargi ngaran nu wajib dinafkahan teh kuzatan pirang-pirang jalma nu perang wa gorimina sareng gorim anu gaduh sametan masalan kalawan umpamana. Jadi nu kalima jalmi nu jadi tanggungan jalmi nu ngaluarkeun zakat. Jadi contoh lamun aya hiji jalmi nganafkahan kahiji jalmi nganafkahan tanu dinafkahan teh teu meunang narima zakat ti jalma anu nanggungna walaupun eta jalma nu tanggung teh miskin atau fakir tapi dimeunangkeun lamun alasanna teh bismi kaunihim guzatan wa gorimin jalmi nu ditanggungna teh kusabab perang balik perang teu meunang narima zakat ti muzaki di anu nanggungna atau napi si jalma eta nu tanggungna teh boga hutang kenging narima zakat ti jalmi anu jadi walina lah anu ngazakatan anjeunna. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah pasal selanjutnya ke dibahas. Mudah-mudahan orang sarehat pasien kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa